padahal mah santri mah masa depan ngaleuwihan SBY, ngaleuwihan Habibie, ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha man SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh, masa depan digawe jang pitayeun deui bae. Habibie produksi anu jang pitayeun. Santri mah masa depan bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Oh, ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Ambyah zalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqa. Baheula malamun ditanya kiai teh, kiai gaduh putra sabaraha? 17. Mantep tak kadenge kaceulina deg we. Teh kotok rintik mah teman. Paling setik kiai sabaraha boga anak teh? 12. Baragus kiai boga anak na loba. Kuari mah kiai gaduh putra sabaraha? Ah, nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar. Teu beres teh kiai kos gitu. Pejabat geus 2 KB geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta? Ah sieun teu dahar ka dituna. Waduh, emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus. Akidah geus mengkol. Ah rempan cenah ka dituna beusi teu kadidik, atuh tinggal didikeun ka pondok pasantren didikeun. Mendak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula, bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula. Baheulana dipondokeun dan henteu. Dinaon kitu sakola? Atuh memang parantina sakola mah kos kitu. Namun masantren mah, masantren hadir ada Badung, eta dipertanyakeun. Ai sakola memang jurusan Badung, bego. Ngeluh cenah anak mabok bae, mondok henteu, atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu. Bro, anak kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tah we, lalaki pu kiai. Make ieu ka dieu naon karang-karana? Anting segala kongkorong segala. Waduh, lalaki tah we, lalaki. Keur ieu mondok teh henteu, biasa geus kitu. Geus, antepkeun bohongan teu masantren. Deuleu tuh pondok pasantren mah. Wah, santri teh geus sararieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah weur ka pabrik, nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang pualieun atuh santri mah. Geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wak masih keneh kerek. Udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik, nu ka kantor geus di kantor, anu ka ladang geus di ladang, babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu je tuh jelema ka pondok deui kerek deui khawarikul adat. Santri tenang, teu nyahoeun urusan politik, nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi, teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang, teu nyahoeun nya nama. Kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasupkeun kitu asas tunggal. Tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sabaraha teh urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda cara mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu bae. Di jandela mandi encan. Santri.
neleukeun anu liwat ceknya kemarana jelema eta ku sararibuk teuing blon ceknya teu percaya ka Allah. Waduh, santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung na meundeuk main bola izin bae aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna cakna surem. Kunaon teu bae sakolah teu digawean teu kumaha masa depan. Si Asep ke daek-daek masantren surem masa depan. Awewe ge ditanya embung. Lamun aya SMS ti si Asep embung, cak awewe surem masa depan. Teu daekeun. Bloon jasa teu daekeun. Padahal masantri mah masa depanna ngaleuwihan SBY. Ngaleuwihan Habibie. Ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha man? SB mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae. Habibi produksi anu jang pitayeun. Santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Oh, ulah dikira santri. Masa depanna melejit dalam meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi dipimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar mah neangan sorangan, lain kita kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh, si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae. Merenungnya ngaji tilok naon tilok. Ye menang 5 tahun genep tahun siap kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina ku urang lembur dicemooh pajar masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol yeuh protokol heseu nu nyaho dalil mulai tadi nama diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep titah balik Sep balik heula Sep naon muludan protokol ya siap atuh jadi protokol atuh mulai nyana jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman. Wih hebat atuh si Asep atuh di pondok nagenya mah ngabaco bae pan ngaji henteu ngabaceo bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkeun siapa siap. Saya geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nyana, hei, bisa-bisanya na. Woi, cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan tuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadeukeutan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres dana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet. Lanjut saja Bebe Jasep iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kayak kontainer. Aku batu Haji ku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi cilok mundur santri alah aing nyaritakeun sakadang pecang aing lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus ngana de beres amplop 3 protokol Kori
hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun cep pulan si aya di imah aya tuh mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap kira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya nu geus paeh bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus babar kilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jelema geus teu dianggap jelema aja santri mah itu kos orang pedalaman Sumatera nya nama itu eta kos gitu tapi keindahan dari santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturan ieu urang kan sangu doang ngeunan tenang jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturan ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang ke aing ka dieu sagedeun horenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya teh ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu ieu sia teh meuli ayo bayaran goreng beres golotrokan nah nu bogana hudangkeun hei mang hudang dahar jeung aing sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sampai 2 bae kotok aing ka mana leungit sia beureunya eta nu di dahar ku sia teh teu goblok sia nu goblok oh masalah santri geus salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu disieun ka mana balik deuk balik heeh deuk na teu sagedeung aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju horeng dibawa balik hujan menang saminggu datang di sini mah baju aing mah bawa ku aing aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri Masya Allah nikmat jasa nu mantak moal aya pangindah-indahna ketika jadi santri ngilahin yusuh masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya ana blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus ka ditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musalla pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na waladhdallin ieu mah kena buleut dodna waladhdallin
kos gitu wadak disalapkan yes kubatur di ortodok aja diburuk-buruk aja dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi dulu hasilnya di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut ya caricing di nanya di ditu Tangerang belah ditutup nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid aing imam gitu ternyata teu neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam nanti urusan di dia terus ngobrol di hadapan masjid saya bisa jadi ngimaman di dia ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengikeun ngadenge jarapi teh babacaanana rapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun ngaju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik mah jangan naon iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh tak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae ge jang mawanyana ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah kurang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nun teu menteu jadi antep bae deui ku kiai tadi mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya itu di mana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi tilok aya kiai ditahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los terus bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acara balik dah dolos acara pindah dolos sama kumaha bae tapi hasilna kok beda oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh
nu mantak nyana jula leuleus ki hatena leuleus sakalina teh leuleus balik teu begitu